rek apelnya. Puntennya abi mah tos gaduh ka bogoh 7. Nah, jadi kanu bahe naon susu badag si dadan teh. Ari maneh neuleuh naon? Neuleuh itu. Kamari hujan, ayeuna panas mentrang, tinggal nuus-nuuskeun. Pagawean awewe mah kieu we. Aduh. Jeung kieu. Seueun pan kita gararing teh tinggal ngistrikaan. Geus jongjon kieu mah. Barang gawe buruan geus rapih, tinggal meureun ayeuna naon nya beberes di jero teh. Oh, rek ngaberesan heula mari jeung tek-tek bengek itu ieu pokona mah. Ana teh garing cigana aya. Adem kieu euy di kebon geus lila teh ka kebonnya. Ademnya. Adem aslina enakeun. Kamu bari ngedring teh kan ngedring mabok. Oh, atuh ngomong ka mana wae. Ayo atuh nih geuleuh anjing supra-pura pisan. Geus eureun urang mah hampura euy. Lu naon anjing hayu sakali weh kita mengenang masa muda teh geuning. Gambung atuh dimaksa ah. Lain maksa dan. Yeuh urang mah ngebejaan. Berhubung urang babaturan maneh. Jadi urang teh kudu ngajak kitu tah kanu ka-happy-an teh yang ngarang-apply ngara happy. Madep dan. Anjing sama aing basa eta baheula anjing keur resep keneh nginum. Aing we anger nu meulina teh. Anjing ini baper. Kalem ayeuna mah beda deui jeung baheula. Kalem di urang ayeuna mah. Sok sabaraha botol oge. Embung ah, hampura urang mah geus eureun. Wah, maneh mah anjir. Yang geus atuh, tapi baturan lah urang heuh. Maneh mah tuh hayu teh buru Ayo teh. urang rek meuli. Balanja. Aduh, Buru atuh. ai butung udah bagus. Anu saena jeung aing mah. Saen ah. Terus menang-menang di cimik kebon. Iya, Mabok. Gedeng. Gedeng. Kudung. Panah. Hei. Dan. Kali ieu euy. Madep ieu mah ya. Anjing, madep euy. Cocok ieu mah dan yang mangsa euy yeuh. Wani kitu maneh anjing sigan wani we. Ya wani atuh. Pirage mau anu kitu mah teh sikat ku aing. Ya sok atuh buru sikat. Anjing coba baheno di susuna badag euy. Nah, jadi kanu bahe naon susu badag si dadan teh. Ari maneh neuleuh naon? Neuleuh itu. Aduh si belegug si dadan. Lain main neuleuh ka mana wae kana wae itu maksud aing teh tuh. Bukan aing itu anjing atuh dah ah. Itu tuh popoyan siapa? Ini mah kanu kieu wae. Mana? Kata popoyan urang ada dipetik. Anjing sia mah. Ngomong ah nih kriminal wae maneh mah. Wah, lain kerajinan tangan ieu mah geus hayu buru. Bawa ieu. Cicing, geus urusan urang ieu mah urang tanggung jawab. Bawa urang jual jeung beli abok anjing. Anjing sia goblok segalain kolot wae. Geus hayu. Itu karek asar tapi menterang kieu nya. Gararing cigana. Kela. Rasaan tadi teh moe jaket urang geueuhnya. Asa can pohoan teuing tapi tadi teh ngabing-biringkeun shot terus jaket. Shotna aya, jaketna ka mana ieu eueuh? Ya. Asa can kolot-kolot teuing, asa can pohoan teuing tapi tadi teh ngabing-biringkeun shot terus jaket. Shotna aya, jaketna ieu ka mana geus aya nu maok deui wae cigana nya. Heran aing mah kamari kutang remote eueuh. Cangcut buricak burinong dipao. Ayeuna jaket eta. Tapi ketak bae lah. Jika kali itu bawa, da kelekna geus soe. Sok aing didoakeun tanya cing bodog, sia cing bisul kadinya tah nu ngagubug jaket urang. Kali deui urang mah. Aya lampuan di dieu jadi kan burung tah. Pak. Jaket bubu. Dan jaket dan kumahakeun ieu? Eta sugan maneh dikumahakeun. Mana itu maok tadi kumaha? Maneh nyalakeun ka aing, maneh nu mawa.
Nah orang nu mau gitu. Wek. Kan didinya nu mawana teh. Nya makan jual wae gitu dah jika nama aya hargaan gitu ya euy. Mamane anjing aing mah teu pipilun, mane mah kitu anjing aing sayang mabokna teh lieur Tong udah banget cebrek kali orang jual lah. Nih ream nih. Bisa kedeng. Bukan sahabat terbaik. Ai buru atuh. Bener banget cebrek lieur. Kemana itu teh? Jual kemana? Ah, teteh tah. Tah. Teteh iya. Salah. Naon kurang seuri we. Damang teh. Tamang atuh dalam gelo mah ngajedog di dieu. Tah si Dadan ya perlu cenah teh. Toy aing mah perlu didinya sugan. Rek apelnya. Puntennya abi mah tos gaduh ka bogoh 7. 7. Aing apa 7 teh? Monyet kabeh anjing lain jelema. Mahina sembarangan lain monyet, kabeh oge jelema. Nu gararanteng, sorry level urang mah tinggi, selera urang mah araraus. Rek naon sih kadara dieu? Wah si anjing teh. Iya teh. Biasanya pergi kanggo drink. Hayang dring kitu indit ka dieu ka sumur, sia teh sakulibek nata ka dieu bunga kadinya. Heran. Cebrek we tak eureun haban we. Kieu teh. Maksudna abi datang ka dieu teh lendek minta cai ka teteh kan iya ya. Rek ngajual jaket tinggal itu minta tage make sing how. Tah, tingali ieu mah nu saena aya sakuan pot jero sakuna ge. Tuh. Anti cut. Asa wow jaket teh. Sarua anjing bauna. Da emang teh. Bau bawang mah sarua di mana-mana ge nu beda. Eta anjing bodoh jelema ka mana we ngomongna teh cebrek si anjing. Sembarangan bau bawang. Nu kieu mah bau kacang. Kala ieu menang ngeciut di mana ieu? Asa wow cek aing ge ieu teh. Bau kacang naon? Cebrek wae. Bawa teh dibeli moal ku teteh. Kela kalem, masalah duit mah aya geus boga simpenan. Iya, cuman jaket menang di mana ieu teh jadi pertanyaan ye. Oh iya. Teuing teh da tadi kabeh ti tangga jual da ku si Dadan. Di kaing tuh si itu nu mawa mah. Jadi maneh bangsatna teh? Tuh si itu tuh. Nu cangcut buri nang. Si Dadan Kotang lemot usaha dicopot teh, ha? Mana Mana jual ka